lamun didahar ke kurang beak budak mal kabagian ieu beas rencana ku abdi bade dibubur bade dijieun bubur supaya budak bisa barang dahar kan urusan abdi mah dages gede ieu meureun bisa nahan lapar Kang ngan itu budak karunya wayahna Kang geura indit geura nyiar pagawean sugan menang sahuap dua huapeun mah menang saliter 2 litereun mah ceuk istrina ka abdi akhirna naon nya insyaallah kenjing akang rek naon rek nyiar padamelan isuk-isuk kacaritakeun ba'da subuh abdi mangkat ieu mah niat indit ka pasar nyangan pagawean kersaning Allah Ta'ala nu mere pagawean saurang-urang piduiteun ge eueuh geus luntrang lantrung kakulon ka dicaritakan dina ieu kitab Al-Suriyah aya 2 dulur 2 jalma anu dulur 2 nana adi jeung lanceuk ieu 2 jalma adi lanceuk dulur teh agamana Majusi agamana naon Majusi Majusi teh yakni anu tukang nyembah kana api disebutna Majusi agama Majusi teh sakali deui anu boga sesembahan api nyembahna kana api hiji waktu adi jeung lanceuk ieu ngobrol paduduaan ieu kabeneran adi lanceuk teh anak tokoh masyarakat di eta tempat alias cek urang nama tokoh Majusi di eta lembur eta nu duaan ngobrol dimimitian ku adina urang sebut be abid naminanya dina kitab nama teh disebutkeun namina ngan disebutkeun urang-urang ngaranna we adina abid lanceukna abud amih tere adina saha abid lanceukna abud abid nanya ka lanceukna Kang kuring teh hayang nanya ka akang ari akang teh nyembah kana api sakanyaho abdi mah Kang geus 73 tahun geus lila akang teh nyembah kana api kuring mah rarasaan karek 35 tahun ti barang balik nyembah kana api agama Majusi teh ngan kuring ayeuna ieu akhir-akhir ayeuna rada boga ragu Kang aya bimbang dina hate turta aya rasa yen kuring teh salah nyembah yen kuring teh salah nyembah ka pangeran salah nyembah kana api sabab kuring can manggihan api bisa nulungan ka kuring sabab kuring can ngarasa ieu api nang tayungan ka kuring cek adina ka lanceukna kumaha cek lanceukna tuluy maneh hayangna kumaha bid kuring hayang ngabuktikeun Kang hayang ngabuktikeun kumaha maneh urang buktikeun urang duruk awak atawa minimal leungeun urang kana api lamun ieu api ngamulyakeun ka urang lamun ieu api salamet urang teu kaduruk tina api pantes urang ibadah kana api sabab urang nyembahna kana api tangtu api moal daekeun ngaduruk ka urang kecuali tara nyembah meureun kaduruk ku api da urang mah sok nyembah pasti ku api ditulungan Kang moal sampe teu ditulungan ku api kumaha cek lanceukna satuju urang buktikeun Kang satuju hayu Kang urang buktikeun teu lila tuluy ka tempat ibadahna ka tempat nyembahna biasa geuning aya kotak sok aya nya kotak
terus di senget api dihurungkan api geus ngababela cek adina cek abid kalancek nakang hayu rek saha heula urang asupkeun leungeun kana api kumaha cek lancekna pan maneh nu hayangna ge maneh nu usul atuh maneh ti heula cek lancekna si orang lancekna mah sieun kan eta kumaha adina abid barang cek lancekna maneh ti heula sok atuh Kang siap abdi ti payungkan song eta abid nyodorkeun leungeun kana api begitu nyodorkeun leungeun kana api jeret teh tengah jerit kumaha we diduruknya leungeunna ledeh kaduruk atuh ngaran-ngaran di kana api mah cek saha abdi Kang ieu abdi ledeh ku api kumaha cek lancek tah heueuh geuning Kang ieu bukti cek abdi yen api teh teu daekeun disembah ieu bukti yen api teh lain pangeran urang lain sembaheun urang buktina disembah unggal poe diibadahan unggal poe naha angger ngaduruk Kang berarti urang salah nyembah Kang bekang urang pindah agama nya abdi muping aya agama nu alus aya agama nu bener disebut nate agama Islam kamana atuh kuduna urang dongkap ka Raja Malik bin Dinar urang asup Islam di dinya Kang siap teu Kang oh siap atuh cek lancekna akhirna eta dua lalaki adi lanceuk ya lumampah ngajakan istrina masing-masing jeung anakna dibawa ka Raja Malik bin Dinar dibawa ke Raja Malik bin Dinar di tengah jalan lancekna ngomong bit eureun heula naon akang mah tulus asup Islam teh naon sabab Kang geuning teh tulus akang teh di agama Majusi teh kaasup tokoh anak tokoh lamun akang asup Islam kaluar tina Majusi meureun diwiwirang meureun bakal dicaci maki kadituna bakal diusir akang can sanggup nyi Kang urusan kitu mangke bae urusanana jeung pangeran urang pangeran anu asli sanggakeun sadayana can sanggup kumaha atuh kitu akang marek balik deui mah tulus asup Islam akhirna naon duanana pasik pisah abud mah balik deui ka imahna abid manuluykeun perjalananna ka Raja Malik bin Dinar di mana di Basrah nepi ka tempat Raja Malik bin Dinar tuluy singkat carita abid sarta kulawargana pamajikan jeung anakna teh sahadat asup Islam alhamdulillah barang geus beres asup Islam abid sakulawarga ku Raja Malik bin Dinar dibakelan harta banda maklum walaf biasana sok dibere zakat ngan abid nolak cek abid kuring mah asup Islam lain karena hayang harta ditolak sama sekali ku abid teu ditarima diberi harta banda ku Raja Malik bin Dinar akhirna abid mulang kalayan menang parentah ti Raja Malik bin Dinar bid maneh wayahna kusabab anyar asup Islam maneh kudu masantren abid masantren ninggalkeun anak jeung pamajikan ditinggalan hartana cek abid kurang lebih meureun mah ieu 1 tahun 2 tahun mah pamajikan ditinggalan harta ku kuring rek masantren papisah jeung pamajikan anangan orok kaya imah nu baheula ditempatan ku abid teh geus teu bisa ditempatan naon sabab abid diusir ku kaumna abid diusir sehingga abid teu bisa nempatan imahna abid terpaksa nyingkah ngasingkeun diri ka sisi lembur nyieun bubuk dirinya pamajikan jeung anakna ditunda tuluy ditinggalkeun ku abid masantren ka hiji ulama dina riwayat disebutkeun kurang leuwih aya nu nyebutkeun 1 tahun
anu nyebutkan 2 tahun abdi masantren di eta ulama tapi kahiji waktu cek ulama cek guruna abdi bid maneh geus beres masantren teh kusabab maneh geus beres bid geura balik maneh ka lembur geura amalkeun ilmu nu meunang masantren teh ya mangga cek abdi ngan pasan ti mama bid maneh lamun di lembur wayahna kudu gede sabar jeung tawakal kudu gede sabar jeung tawakal sakitu pesan ti mama jik geura indit bral geura niang jung geura lumaku didoakeun ku mama sing berkah salamet anjeun balik abdi ka imahna ka lemburna tuluy nyungsi atawa naon muru ka imahna anu aya di sisi lembur teh tuluy panggih jeung pamajikanana cek pamajikanana akang geuning masantren salila-lila awak alah kakuru ngarang-ngarang keur masantren teu mawa duit kitu merenya ya wajar begang abid amprok jeung pamajikanana akhirna nyaritakeun masalah bab ilmu jeung sagala rupa ngajar ka pamajikan jeung anakna diajaran bab salat jeung sajabina hiji poe pamajikanna ngobrol ka abid kang aya naon neng wayahna geura mangkat boh ka pasar boh ka leuweung boh ka mana we rek naon geura nyiar naon istilahna mah keur barang tuang boh sahuap-huapeun mah nah kunaon kitu apana harta ditinggal akang teh geus lila toto seep kang teu mahi tepi ayeuna teh karingesa paling beas ge saeutik kang lamun didahar ge kurang beak budak moal kabagian ieu beas rencana ku abdi bade dibubur bade dijieun bubur supaya budak bisa barang dahar kan urusan abdi mah da geus gede ieu meureun bisa nahan lapar kang ngan itu budak karunya wayahna kang geura indit geura nyiar pagawean sugan meunang sahuap dua huapeun mah menang saliter 2 litereun mah ceuk istrina ka abdi akhirna naon nya insyaallah kenjing akang rek naon rek nyiar padamelan isuk-isuk kacaritakeun ba'da subuh abdi mangkat ti imah niat indit ka pasar neangan pagawean kersanding Allah Ta'ala nu mere pagawean ta urang-urang piduiteun ge eueuh geus luntrang lantrung kakulon kawetan kakaler kakidul lapur teu aya pagawean eta abdi teu meunang pagawean alias teu meunang duit lempang abdi nepi ka hiji musala nempo eta musala tuluy abdi lebet ka masjid tuluy salat netepan salat duhur beres salat duhur abdi sujud abdi sujud ka Gusti Allah ya Allah abdi teh jalmi nu karek masuk Islam abdi teh jalmi nu karek iman ka Gusti abdi teh jalmi anu karek percaya ka Gusti duh Gusti geura kiatkeun ieu iman abdi upamina teh dipasian rezeki dina poe ayeuna ari abdi mah kiat keneh ngan khawatir pun bojo sieun teuing anak pun anak Gusti sing murtad deui balik deui kana kafir bisi teu kuateun Gusti abdi ceurik kalayan ngadoakan Gusti Allah kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad ku agungna Kangjeng Nabi Muhammad ya Allah tunjukkeun karomah tunjukkeun barokah ti Gusti tunjukkeun pitulung kanggo abdi kitu ceuk abdi tepi ka waktu asar abdi ibadah di eta mushola beres asar abdi tuluy wangsul mulih ka bumina mulih ka bumina tuluy nepangan istrina cek istrina kumaha kang meunang pagawean teh mana artos teh
kenging pada melanlah aya ngerjakeun Malik maksud abid mah Malik teh raja ka Gusti Allah aya bapak teh kerja di Malik ari prasangka pamajikan Malik teh Malik bin Dinar jadi cek sangkaan pamajikan eta abid gawe di Raja Malik bin Dinar padahal cek abid maksudna kuring gawe teh ngadon salat di musola eta gawe manehna gawe ka Gusti Malik nu dimaksud ku abid Gusti Allah Malik nu disangka ku pamajikan Malik bin Dinar bunga mun pamajikan teh alhamdulillah ngan can digaji neng mudah-mudahan ke enjing digajinya mohon Kang ayeuna mah urang barang tuang biasa tuluy bener isukna deui ba'da subuh abid ngoloyo ngan geus teu ka pasar teu ka mana langsung ka musola di musola ngadon ceuri jadi tah amun kamari mah kuliling heula jangan pagawean teu daek meunang poe kadua mah indi timah teh langsung ngajug ka musola kedeprok ngadon ceuri kedeprok ngadon ceuri biasa gitu kumaha cara urang keur sangsaranya ceuri ka Gusti Allah geus kumaha cara Gusti Allah kumaha ieu teu menang-menang pagawean teh jeung sagala rupa tepi ka waktu asar abid biasa balik deui ka imah begitu datang ka imah kumaha Kang alhamdulillah nuju damel keneh di Malik teu nyacek sate cek abid gajina can digaji wah isukan digajina ayeuna mah can digaji tos 2 poe berarti kangnya can digaji nya geus tenang bae jadi digaji cek abid padahal logika sanu ngagaji di musola ngadon ceurik kitu nya ngadon ceurik di musola cek ngagaji gitu bahasana ya eta abid bakatku putus asa cek logika urang putus asa padahal teu putus asa abdi sabab manehna apaleun teu meunang putus asa tina rahmatna Allah la taqnatu min rahmatillah teu meunang putus asa tina rahmatna Gusti najauh jalan karitu ka dieu mentok akhirna abdi nguruna ka Gusti Allah ngan pamajikanna mah yakin yen abdi teh gawe di Malik bin Dinar beres tah penting kadua anak nama geus leuleus ka tempona pamajikanna sarua geus leuleus geus 2 poe teu manggi dahar nya 2 poe teu manggi dahar seubeuh teh ku cai we gitu kembung-kembung poe katilu kacaritakeun abid bangkat deui subuh-subuh doakeun akangnya sing gajihan poe ayeuna indi deui abid muru ka mana kamu sholat deui sarua juga kamari ngadon ceurik ngadon sujud ka Gusti ngan kabeneran poe harita dicaritakeun dina ieu kitab mah poe Jumat jadi abdi teh poe Jumat ti isuk kamu sholat poe Jumat nepi ka wayah Jumat tuluy manehna salat Jumat ngadoana kieu ku berkahna poe Jumat ya Allah ku padilahna poe Jumat tulungan abdi Gusti itu bahasa Malik bin Dinar dina salah sahiji doana jadi poe Jumat urang sunah kedah ngadoa sabab dina poe Jumat teh sayyidul ayam rajana poe di mana urang ngadoa bari sebatkeun ku berkahna poe Jumat Gusti ku barokahna poe Jumat ku padilahna poe Jumat pasihan abdi tulungan abdi hoyong naon sebatkeun jadi sebatkeun lamun dina doa teh kitu ku berkahna Kangjeng Nabi Muhammad ku mukjizatna Kangjeng Nabi Muhammad ku karomahna Kangjeng Nabi Muhammad ku barokahna poe Jumat kudu disebutkeun jadi supaya doa urang diijabah di antara kita Malik bin Dinar ge di antara doana eta pen urang tunden dihandeuleun sieum tunda dihanjuang siam masalah naon masalah abid di musola urang kaimahna abid di bumina abid tetela ayat tamu assalamualaikum ayat tamu waalaikumsalam
dibuka ku istrina sioreng aya tamu teh lalaki anu kasep ngalempereng koneng ganteng endah kaya papadana. Cek eta istrina saha ieu teh abdi teh ieu pesuruh di piwarang ku Malik ngajajabkeun upah damel caroge anjeun. Ieu teh leres istrina abdi. Muhun abdi teh istrina abdi ieu upahna teh anu 2 dinten nu katilu dinten macan diupah ditarima ku istrina. Barang kitu tuluy dibantun kalebet dibuka eta wadah wadah upahna teh nampan emas ditutupan ku sutra ditutupan anak wadahna nampan emas dibuka ku eta istrina abdi. Barang dibuka artos seueunah 1000 dinar artos emas. Atuh ngaran tadina teu boga tuluy nempo artos 1000 dinar. Kancang eta istrina abdi mantun sak keping ka pasar. Kabeneran di toko na eta pasar teh jalma Nasrani. Barang dibikeun tuluy ditimbang eta artos dinar nu sakeping beratna leuwih ti leuwih ti 6 on. Anya bagian gitu. Aya saona. Sana samiskol. Samiskol teh sabaraha nya? Gerang leuwih berat. Gelis ditimbang teh beuki berat. Ditingali ku eta Nasrani tempat nukeran duit gitunya. Ieu mah artos lain artos dunia. Cek eta Nasrani ieu duit lain duit dunia. Can pernah ningali endahna ieu duit. Di mana anjeun meunang? Dicaritakeun ku istrina abdi yen ti anu aya lalaki kasep ngalempereng koneng teh ti mana datangna ngan mere ieu tilamna ge sutra tuluy wadahna ge emas. Ieu duit di surga. Cek eta Nasrani kuring asup Islam. Alhamdulillah ku berkahna narima eta duit Nasrani eta masuk Islam. Duit eta dibikeun deui ka istrina abdi ieu kuring mah sedekah ka anjeun 10 dirham. Istrina abdi kalah menang duit 10 dirham. Nu eta mah teu dicanda. Akhirna tu istrina abdi menang duit 10 dirham belanja. Samahina cek kasarna mah meuli peuyeum ge satruk. Kesabab naon? Geus teu manggih-manggih dahar. Meuli tipung, meuli beas, sagala rupa kadaharan. Bahan-bahan makanan dibeli ku istrina abdi tepi ka persiapan di rumah masak daging lah sagala rupa dibeli ku istrina abdi. Kacaritakeun abdi mah masih kene sujud di musola bari ceuri. Beres waktu asar, salat asar beres, abdi pusing. Ieu aing wayah balik ka imah can meunang duit. Ieu kuring balik ka imah can meunang naon? Can meunang pagawean. Kumaha carana Gusti? Akhirna abdi nempo karung dicanda ku eta abdi tuluy nyandak keusik di wadahan ku karung. Jadi karung teh dieusian keusik. Teu kira-kira abdnya keur beuteungna lapar leuleus can barang dahar manggul keusik kabayang rumpuan teu beureunya di pagawean. Jadi manehna ngawadahan keusik dibawa ka imah. Barang datang ka imah seungit nyelengseng masakan. Saha nu keur masak ieu ngeunah? Jigana masak daging jeung sagala rupa. Barang kati non barang karumahna assalamualaikum biasa kalebet bumi di tengah imah geus pinuh ku kadaharan nu ngareuna daging sagala aya. Abdi mah Allahok ieu maneh meunang ti mana? Buah-buah maneh teh murtad.
kumacet pemajikan sembarangan panite gaji ya dua poe kamari teh geuning tah ieu gaji ti mandi cek abdi gaji ti mana ari maneh ngabohong maneh ih ngabohong kumaha buktina cek akang pan gawe di Malik tah ayeuna teh tos dianteran Kang alhamdulillah gaji nu dua poe teh teratas lunas tah gaji kekek mana gaji ditingali emas 1000 dinar nampana emas bari tilam sutra abid maulohok ieu mah lain ti jelema ceuk abid teh ti Gusti Allah akhirna abid syukuran yen Gusti Allah mere pitulung ka manehna ka kulawargana caritana balake cerakan tuluy abid poho mawa pasir dina karung di luar ditunda cek abid neng poho pangbicenkeun pasir dina karung di luar poho tadi teh mama nah atuh mama pasir da suganan da teu meunang pagawean atuh pasir di wadahan ku akang kitu akhirna naon ku pamajikanna diilikan eta pasir lain pasir esina tipung pangarusna seungit anu luar biasa bahan kanggo roti subhanallah Allah mere rezeki luar biasa saja manu tawakal ka Gusti Allah wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh lamun dina ayatna 1000 dinarnya ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadara saja manu tawakal ka Gusti Allah Allah nu ngatur Allah nu ngurus kabeh aya jalan keluarna asal urang daek tawakal ka Gusti ngan masalahna tawakal teh berat urang mah berat kene kalengitan duit daripada kalengitan Gusti lamun teu boga duit puyengna nauzubillah tapi teu boga Gusti Allah ih hare-hare jadi tawakal urang can anjog be diajar ti ayeuna urang naikkeun derajat tawakal urang insyaallah sahaja manu daek tawakal ulah putus asa tina rahmat Gusti Allah ulah eureun ngadoa alhamdulillah tabu 28 lewat 8 menit berarti nyacahna ngan 8 menit ya kartosnya tina dongeng tadinya intina kartos gede tawakal ka Gusti Allah gede keyakinan ka Gusti Allah termasuk ayeuna urang ngumpul ngariung ka dieu di ieu tempat ngadoa sing yakin ka Allah yakin diijabah ku Allah yakin dikabulkeun ku Gusti Allah sabab ijabah doa teh lain wungkul sakahayang tapi Gusti Allah kadang-kadang ngagantian kuno leuwih alus urang hayangna menang mobil ceuk Gusti Allah can pantes maneh mobil dibere tanah umpama contoh gitu urang hayangna anu tapi diberena ieu ku Gusti Allah eta teh salah salios ijabah doa nganu jelas ud'uni astajib lakum ceuk Gusti Allah menta ka kami ku kami dijabah janji Gusti Allah tadi matak sing yakin di mana keur ngadoa di mana keur wirid yakin doa dijabah komo lobaan kieu sorangan ge lamun urang yakin insyaallah yakin dijabah ka Allah subhanahu be tingkatkeun keyakinan urang ka Gusti Allah yen sakabeh doa dijabah ulah putus tina rahmatna Allah geura tawakal ka Gusti Allah sanggakeun sadaya kasusah sanggakeun sadaya kabingung sanggakeun sagaya masalah ka Gusti Allah dan urang Gusti Allah nu mere rahmat Gusti Allah nu maha kawasa ngabulak-balikeun diri urang ngabulak-balikeun hate manusia sakitu mudah-mudahan manfaatna urang teraskeun kana naratif Yasin